capek aing rumah tiba lagi pika sebelum sia teh aing ngobalangsek teh sia mangan sok ngarepotkeun kurang kumaha aing di Jakarta teh 6 juta teh dibikeun 5 juta ka maneh aing mah ku 1 juta jeung udah dunggul beak sia mah lajada jeung Shopee teh beak ku sia aing nu balangsek teh aing mah sayang mun hirup kitu teh gara-gara maneh da sia ngabalangskeun mah tiba lagi angrem itu teh nyalakeun aing adi maneh lanceuk maneh gara-gara sia aing nu balangsek mah teu hayang aing hirup kitu teh aing mah geus capek rum sia geus ku aing mah cerekeun tingalikeun RT teh nyalahkeun ka aing pajarkeun aing tara balik anger sia nu ngabeakeun duit teh geus ku aing maneh teh balikeun di ka kolotna geus wah as pamajikanana setruk kabikusi bigo mama apa jika sahrukan itu helikopter langsung dansa di kamar teh tuhi tu jannat meri tuhi mirajan puterkeun pamajikan teh sah tuhi jaya tuhi apeuna banaya arkucna janu wah bate isnahi janu mama tujmera bedi ketahe dipastikan gelo sakeluarga salaki isim bapak sok diantos kurang nu make baju seksi teh nu jiga puring sangu teh apa teh nenek kitu ieu mah hareupeun salaki kalau mau sisir kerep sia eta mama geuat bapak geus dibuligir kae lacan turun kutu kabeh da kuan kunaon hayang balik aing pokon anterkeun cek pengurus repeh dikitukeun teh lebih baik berjalan kaki punya harga diri daripada bermobil Mercy hasil nyuri jeung korupsi anger nuri puma rakyat leutik nyorang Senin kabancen Salasa nalangsa Rebo Nombro Kemis ngalengis Jumaah tetugena Sabtu aya nu nipu Ahad digoledag angin barat angin timur mata kurang daun nangka malarat saumur umur di akhirat kana neraka nini meuli cangkir ditukeurkeun kana wadah nini aki malalikir geus kolot kudu getol iman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, daramang sadayana hormateun simkuring para kiai, para ustad, para ajengan, para alim ulama, para alim netepan ke wang hormat aya nama. Mudah-mudahan sing paranyang yuswa beribadah. Ibu-ibu, bapak-bapak, nusami hadir, santriyin wa santriyat, busiyin wa busiat. Mudah-mudahan ku Allah sing diistiqomahkeun milari elmuna. Ieu teh santrina Kang Oni sanes. Gaganti ajengan mah hese barudak RT maot mah loba nu ngagentianana asal bisa ngadata jelema tapi ajengan maot sok we buktikeun kapangi ngimaman teu make tajwid musing jubahna ngagebay ge maca Quran teu bener mah lain ustad we garong. Tapi jadi guru SD asal bisa ngobrol hareupeun budak nepikeun nu aya dina buku kaharti bisa jadi guru tapi anger we di pasantren mah kudu bisa ngalogat. Betul tuh? Hidup santri. Hirup mata kayak ka dieu jeung. Jadi Pak ya
sing yakin doa urang wios da teu kedah lami muqaddimah nanya sok bea aku muqaddimah jangan sing boga rarasaan Pak 10 tahun yang akan datang saha anu rek ngagentian urang teh lamun lain urang dieu tah ayeuna mah panyakit barudak teh tamat sakola tamat masantren dengekeun edisi teh lain kalau melong budak satilu-tilu daun masantren si eta. Halo guys. Jadi penyakit ayeuna teh tamat sakola, tamat masan. Ternyata anu sakola jeung masantren genap tahun ditanya dites sapinah can kabeuweung-beuweung acan. Eta teh santri abi Pak komo. Santri nu lain. Ieu teh PR. Aing power ieu naon ini? Wah sakitu alus aya we nu gorengna teh ngalikeun jurig cungat-cungatan. Halo guys, urang gaduh cita-cita nyalametkeun nagara ya Allah, ternyata Pak nu kudu dibanggakeun teh nu masantren teh lain orang jauh, orang lemur dan nu jauh mah bakal mantong betul betul tuh. Tapi orang lemur mah anu bakal ngagentian imam taraweh, nu bakal gantian ketika imam nu inti eueuh meureun regreg masjid teh jang naon berjamaah 2 jajar ge pinuh imam jeung karpet. Halo guys, atak sing aya Pak punten ya. Da kahayang abdi mah ye anu mimpin barudak ngaji teh lain ajengan hungkul. Cik atuh bekerja sama jeung pamarentah ajengan anu ngawulangna pamarentah anu ngagiringkeun barudak nu ngontrolan tiap imah bada magrib teh heg absen mun sabulan dina 30 poe 10 poe eueuh anu ngaji eta budak teh alpana 10 poe cokot sia bantuan PKH kolotna da bakal ngaji betul tuh betul. Ari maot hayang didoakeun ku anak teh ari anak teh bisa ngaji diantep Muhyiddin satedengekeun pantes ayeuna eueuh agamaan mah nu kasebutna pejabat geuning diheulakeun korupsina Pak. Ketua KPU teh dipecat gara-gara berbuat asusila berarti aya permainan wing mah curiga kamari pemilihan teh loba ngalicik da awewe ge dilicikan. Halo guys, dikala yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Saderka salebuleter, tumpak sado dicepretan, merdeka beki modern, anu bodoh beki aut-autan. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat melarat, pemimpin semakin subur. Dikala harga beas naik, harga kolor terus merosot, harga cangcut semakin terjepit, harga hutang semakin menonjol. Lebih baik berjalan kaki, punya harga diri daripada bermobil Mercy hasil nyuri jeung korupsi. Anger nuri puma rakyat leutik nyorang Senin kabancen Salasa nalangsa Rebo nomro Kemis kalengis Jumaah teu genah Sabtu aya nu nipu Ahad tigoledag angin barat angin timur matak murag daun nangka malarat saumur-umur di akhirat kana neraka nini meuli cangkir ditukeurkeun kana wadah nini aki malalikir geus kolot kudu getol iman. Halo, goblok nu pemilihan kamari teh ngadon main awewe berarti kamari teh sia ngalicik cek aing. Halo guys, dari di luhurna cal hungkul. Da wing mah teu ngomongkeun jelema ngomongkeun keadilan, mun ngomongkeun jelema mah ditewak sok da pasti loba pamarentah di dieu. Jeung kuing ge anak buah pamarentah, da kuring ge kepala sekolah geus 5 tahun berarti aing anak Jokowi sebenarnya. Temenang ngagoreng pamarentah da aya nu cageurna tuh kabatur lah teu kudu main pamarentah ari KTP nyieun sia mah ieu salah di nyuguhan teh mah produk Israel ya aku mah le mineral tuh aya pan laguna menang nyin urang pira 4 juta nu nonton Israel boykot produkna tong nyokot tong meuli Coca-Cola meuli mah bala-bala eureunnan meuli KFC meuli we seblak ceutiti
produk anulian montong dibelian sugan we mikirkeun ngabom nasina eureun betul tuh dirapah dihancurkeun budak teh hulu nangis beak ditebasan diduruk sesan Israel mun heuras kene sing mencret nepi ka pae anu digaja mugi dijaga tina sadaya nu matak bahaya Israel gelo pisan dasar incuna setan sakedeung deui ancur sing bisul na bujur saumur-umur tak aing maek nginum ieu we dabongana eta disuguhanana dan nu nyamung mah iya mustami mata iya jeung nu itu kan jahi hareupeun bapak-bapak moal bener pidato hareupeun kena aing budak leutik surina nu kieu teh geuning tak mah ka tukang we aing mau ngadengekeun kos nu babari ngomong teh sok 5 menit ieu mun modal mas ya komo pidato terame halo ibu wios nyempot ge sok wios ayeuna urang teh intina emut pesan Nabi ke Abadan tahun baru teh jadi di sapinata painal bahro amikun siapkan parahu sabab lautan teh jero tantangan rintangan semakin berat punten dahirup mah moal salilana ripu moal salilana bahagia moal salilana ripu kadang heuheuy kadang deudeuh ayeuna heuheuy teuing si eta mah ni geulis pisan engke mah deudeuh nu baheula geulis teh ayeuna jiga buntelan hitut daster balorong kutang nyenglet bahambo cubluk kelek bau pasar induk karena pak moal salilana nu gelis nu kasep halo yeuh pak urang takdirkeun yakin urang kuatkeun dina hate takdir ti Allah subhanahu wa ta'ala teh lalajoan mual aya amal nu pahili dan nu sok pahili mah cenah capi jadi tong kieu aing mah hoream kurban teh keun da batur ieu kurban pan paye urang mun kurban teh doma eta teh bisa jadi ereking siratal mustaqim ngajiu sorangan amin komo sapi tujuan ngan mending mana sapi tujuan jeung doma mending doma hiji sing badag ngajius nanti sorangan ke surga hari sapi mau pan 7 can kudu nyamper heula aja hayu ka surga kela mani da di contohan Nabi Ibrahim lagi doma badag kibas pak halo sok sing yakin mata kanon jadi di sapinata painal baro amikun intina hiasi agama teh ku ilmu da jelema anu hese gawe nu berat hirupna anu bunuh diri gara-gara teu boga kenewa ngobrol lain terang teu anu ditek-tekan pamajikan ari Ciamis penyebabna teh 3 RP atuh teh kalau ngomongkeun batu ieu macam Islam gara-gara eueuh iman eueuh ilmu eueuh sabar mun boga iman minimal kieu jeung ilmu kapan ngabunuh batur teh doraka mun boga iman mun boga sabar mun aya dikadek pamajikan ditek-tekan kumaha anak nasibna kulantaran iman eueuh ilmu eueuh sabar da pamajikan dikeuretan geus eueuh dosa eta teh jelema lain engkos ya teh halo pangkat polisi anu kasebut na luhur punten deui mah contohnya dalin polisi geus jadi oknum eta nu ngaduruk polisi deui terang pamajikan polisi salakina polisi salakina karena judi online pada nyokot duit di bebeja pamajikanna niat meuli bensin diaurkeun ka salakina nepi ka sageng hekna padahal memeh lamun boga iman mah pan ngabunuh teh dosa kunaon eueuh iman eueuh ilmu teu dicas ku agama teu deukeut jeung para ulama dan nu dicas teh lain HP wungkul iman ge kudu dicas komo panganten mah kudu dicos halo Allah yeuh nah jang neng santri garagah kieu ya kupingkeun matahkan ilmu teh utama urang mun ayeuna ngaji di dieu engke mun digawe minimalna teu ninggalkeun sol eureun bobogohan teh sakedeung mah eureun da loba anu bobogohan 5 tahun dikawin ku batur atuh aya teh neng nu kitu lebok
ayeuna mah kumaha sangkan urang rumah tangga geus siap ngadidik nu jadi anak, geus siap ngadidik nu jadi budak, teu cukup ngomong hungkul mata cek Nabi beuki tahun baru teh anyarkeun sumangat neangan ilmu jang bekal kahirupan anu bakal datang. Paeta per urang sadayana teh da buat apa mencari keindahan jika akhirnya menjadi penyakit batin, buat apa sibuk berpacaran jika akhirnya dinikahi orang lain. Betul tuh, sing bangga jadi santri teh biar cincin yang dipatri asal emas yang berkarat, sanajan miskin asal santri bahagia dunia akhirat. Amin. Eueuh dina tipiwan teh ajengan udin kalaparan eueuh. Halo ngan heueuh gogodana teh mun jauh mamasan teh bodoh ngalaman Kang Haji abi ge budug teh di dieu tepang mineng teh tapi cager ayeuna mah aneh uceda aneh teh mah ujian da meusing anu teu masanten teh budugna leuwih ti santri sagede turup aqua datang teh ka pasantren ngalaman baheula teh aa aduh mani aa urang jebleh inget ka kolot tapi cek kolot ieu mas santren teu kudu mas santren pan bapak ge ajengan cek pun bianggal naon cenah budak teh pak moal mas santren cenah ada bapak ajengan bari seri apa eta pun bianggalakna moal di aku anak ku aing mah teu mas santren bun biang galakna init urang kamar bari ceurik da kudu masan teh cek mamah moal di aku anak berarti aing dihapus tina kakak init berangkat masantren ka Manonjaya da sebenarnya keur alumnian eta teh ngan mengkol heula we saeutik ka dieu eta ketika kuring di pasantren sugan teh dibayangeun teh paling ngaji teh saka di Manonjaya pan eueureun ngaji teh kebegang jiga congcorang ngurus awak ngageunggeuk pak panghareupna eta ya Allah ceurik hayang mah hayang tuh bisa direpeh tuh baheula hek mun keur ceurik dikobong disamat kuno gede beuki jebleh teh tarik kunaon hayang balik aing pokon anterkeun cek pengurus teh repeh dikitukeun teh repeh pengurus teh rada galak aing repeh era mah inget keneh di tukang jelema nongton sakitu loba kot lih-lihan anu ceurik ditahan teh nih tuh bisa direpet cek pengurus teh repet kan yang dah hayang balik atuh aing teh jig balik atuh apal jalan marukan kumah matak jadi pejabat sambutan kaciri nu teu masantren Robi Sodri da agama mah ngamulyakeun lain tujuanna amplop boga ilmu teh da teu kabeh alus amplop teh aya we nu begang tah jadi orang ge mun tali teh teu kabeh hayang 200 amplop aya nu 70 mah nyarek di demo nu 50 aya geus nu beungan nu sakoret kadang mah api mun nyunggurebkeun mah sok jeug-jeug 300 eta teh komo jeung turun ka handap mah kadang 300 kadang 500 kumaha maitna mun nu tabrakan ada dileuwihan saeutik tak bingah aya nu kojor halo ilmu mah teu berat mama komo santri mah atuh yeuh ujian loba nanti mah yeuh aek nu dilemur di luar teu boga duit HP bobogohan ujianana eta leres teh punten pesan untuk anak muda kalian harus fokus untuk membangun jiwa raga yang berakhlakul karimah jangan tertipu dengan harapan-harapan palsu hari kira-kira lalaki moal ngawin mah tong dianggap leres teh jangan memasang papan kalau tidak punya paku jangan tertipu dengan ketampanan kalau hanya membawa harapan palsu santri teh Kang Haji jago ngagombalna teh tina jurumiyah sulamu taufik sesungguhnya lamaranku tidak ada unsur munafik bil ismil muprodi wa jam'i taksiri di saatku sendiri tiba-tiba kau datang menghampiri walil jajmi alamatani asukun wal hadbu walaupun sudah dini tapi kau masih hipu halo ya Allah benar
muliakeun ku ilmu agama sing sadar moal aya hal-hal anu ponok dina kahirupan ulang teu meunang putus asa urang ganti kagorengan ku kasayaan punten ulah peda urang tukang doraka nepi ka putus asa justru kudu beuki bangkit insyaallah Allah bakal nyiapkeun kebahagiaan asal kuncina kudu bener-bener ulah ki sebeukeun heula we ngadu hayam teh kade sia memeh tobat geus tabrakan jeung entong sia teh mumpung kene masih hirup di alam dun Allah ya berat ujianana beuki dieu jadi di sapinata painal baro amikun wa hudizada kakamilan paina saporoba idun ya anjeun kudu mawa bebekalan sabab perjalanan teh masih kene jauh intina mah ilmu agama abi sok nyontohan di pengajian mingonan bu nu bodoh masuk pasea matak pinter teh mun apa mah pake dan nu bodoh masuk tatanya nu teu pugu Pak Ustad cek aing mah ye tarawih teh 20 rakaat cek jadi 8 jeung witir 11 da teu kudu kitu da bener kabeh ge nu 20 boga dalil nu 8 boga dalil nu goreng mah nu bodoh nu teu tarawih leres teh cek urang mah nu bener mah kunut ai kuring mah kunut da turunan ti ditu sok kunut cek sawarede teu kunut nu kunut benar nu teu kunut boga dalil nu goreng anu tara salat subuh juri nu subuhna jam 3 kali 2 jam sabaraha halo awas ya. Matak pinter teh lain jang batur jang diri sorang cek jelema bodoh ngomong kieu Pak Ustad ari joget cek Ustad halal haram dijawab ku kuring nya tergantung joget nah ada ditunjuk kuring teh sesat Ustad teh nah nyebut sesat pan Ustad nyebut tergantung berarti kali-kali Ustad teh ngahalalkeun joget da emang aya ceng teh joget nu halal sok ngais budak teh joget mah moal hees leres teh so dicontohan ku abi dina mingonan sok ngais budak mun kieu ujang geura bobo jang geura sare moal hees moal tapi kan kudu joget ngagoyangkeun awak nang ning ning nang ning miluan si teh lain cengir ning nang kudu kitu milu lebay ustad teh atuh eta mah lain joget dan sok teu bujur teu usik da ngewak iki anu sarejang sare geus penting sare anger kudu kieu kecelin cengir eta teh contoh berarti teu kabeh nu cek urang haram halal anu cek urang halal eta teh har Allah karim mana nu doraka teh atuh nu doraka mah tah nyanyina mah teu dosa cek urang mah nu dosa mah tah oratna ditingalikeun leres teh dalam nu ditiung mah da batur ge sopan euceuk ditiung nyanyi dangdut nu nempo ge isi euceuk keur geulis teh mani sopan resep joget ge moal abrug-abrugan moal euceuk ditiung nyanyi geuning mun ieu teh pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan tumpang gitu kan coba anu dibuligir teh nu kadeuleu bebelah susu jeung bujur wah jelek nya sok nu doraka mah eta geus eueuh ka era al haya'u minal iman teh boro-boro geus leungit ka erana ge yarpaul hayya minal nisa geus leungit rasa erana sabab ilmuna aya biasana mah ngan teu diamalkeun nu paling parah mah nya ilmuna nya bingung ngamalkeunana rarasaan mah bisa tobat teh cukup we ku istighfar 3 kali nutup aurat teh mukakeun aurat teh bisa langsung dihapus padahal sahelai rambut 1000 tahun sia dina neraka Allah. Halo guys punten Pak udah mulai korban pemerkosaan mun teu dibeteu-beteu moal jadi atuh punten ya loba punten bisa anu kasiniran euy karunya lamun aya anu keureuneu teu heula punten ya punten lain salah anak cik urang salah kolot eta teh nah jurig mah diantep budak sagelis-gelis kurungan awewe mah can hejo mah jiga jukut engke geus boga salakina anu datang arek ngawin bikeun sok da maneh geus milik salaki mah ieu mah ka mana nu geulis teh murang kali teh Pak eta keur dianyangkeun jeung kabogohna sarua mikeun sia hayam kacareuh tuh jarempling da rumah sa diarantep ka dadaha budak betul jadi mun keranah budakna lain salah anak salah kolot
naudzubillahi min. Allah karim bener palebadinya mah matakan usum isuk-isuk di akadan da sore teges utah-utahan Sabtu murumantu da Minggu teges ngajuru Januari dikawinkeun da Februari teges ngalahirkeun salah kolot eueuh ilmu eueuh iman teu ngajarkeun gitu asa-kasep urang bisaan di nu ngeditna pias kitu juga nih kojor aing tuh awas saya isuk dipake moe parek bisi tacan kenal Pak nami abdi teh Kang Haji asmana Atpi ta eta tos aya Atpi Hakerunas MPD asli urang Cipatujah mata mun tegeug ngomong lagi ti laut da dulur jeung Putri Duyung ieu mah sareng Roro Kidul teh lah sanini eta teh kapi uwa di teh halo guys tuh si Muhyiddin ge cengir geus nu ngarti wae halo hayang bagja dunia jeung akhirat ya Allah salametkeun eueuh deui persiapan teh anu diamanatkeun ku Nabi ka Badar teh eueuh deui ilmu intina mah bekal ilmu persiapan ilmu bekalna ilmu ku ilmu moal berat mamawa matak nu halal tong diharamkeun sok ngaji me bisa nyaimangkeun hirup teu kudu sagala diharamkeun leres kitu leres mun keur ngais budak teh pan kudu joget teh kieu nu alus mah bari ngadoa wujud kidambako muhalapatul lil hawadisi nyang sang udah kena terpal Ustad emang eta loba joget anu lamun dicontohkeun kabeh moal beres ayeuna tukang karedok teu joget moal aya nu meuli moal sok tukang karedok mun kieu sabarahan karedokna marebuhan dagoan kusianya kudu joget aja leungeun kieu bujur milu berarti joget eta mah awas joget eta mah ibadah aja sabaran karedok teh cabena 3 sigi atau nepi 3 karung bari dadaan sadayana moal engke nu radaan ditalian ku karet nu tidadaan ditalian ku tamangnya joget dari punya jelema bodoh mah kieu Pak Ustad lamun hitut abi teh batal teh nya batal teu kahartitan panu hitut teh bujur nah kudu ngomah banget cek jelema bodoh bingung aing ngajawabna da teu boga dalilna dibalikeun ku nganu apal teh dalilna dina sapina pangbatalan wudu teh 4 balikeun ceng teh maneh nu bekok nu era beungeut atau bujur beungeut tah sok omehan beungeut sia saseutna jelema belegu awas matakan hatena sing sadar cik sawaktueun magrib mah tong dibawa HP teh tuna di imah mah abi bade ngaos nepikeun ka isya atuh walaupun geus balik isya beak kasusut deui ilmu teh ku wifi minimalna di magrib ka isya mah tuna HP teh serius tadina waktu sajam 2 jam teh ari kakabogoh fokus ai ka ilmu lemah kini ku sadar cintaku miluan mete era teuing aing balikan deui kini ku sadar cintaku sok tak berarti untukmu semuanya kau buat isi kau buatku sekecewa semuanya di mana hatimu yang nyarari kieu ilmu teu boga harta teu boga gawe teu bisa tapi sapopoe hayu wewean jeung jodoh nu cangtang tuh bakal jadi jodoh urang beak waktu teh boro-boro neangan ilmu tungtung nama pak teh aya kabar sing horeng si eta teh dikawin ku batur hingga aku terjatuh tersiksa batinku sudah tak wajret nyeri tah ibarat keur modal dikecerik Allah karim palebadinya mah bener abi teh lemah tina imah da cek jelema bodoh mah di lemur ngomongna ke kieu da eueuh tauhid dan dirobna teh aya bueuk luhureun imah wuk cek jelema bodoh bapana gebak
naon kitu indungna budak leutik keneh manya aing ekereuneuh deui cek jelema belegug tah lamun dina tauhid diadukeun jeung majmuatul aqidah mah bisa coplok sahadat naon hubunganna kereuneuh jeung bueuk da bueuk ge punung digitukeun cek bueuk teh naon da aing mah da saateu ngeureueuhan sia nu ngeureueuhan sia mah eta bueukna kolor bapana nu aya lato-latoan Allah karim matakan benar ya Allah salametkeun hati hok meh tenang manah menuju tahun baru awali ku sholawat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah om kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Gusti mugi abdi sadaya salametkeun dohir batina tina balai nu katampa sing abdi jadi jalmi sabarna sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah amin ya Allah ya Rabbal wayahna apa kita mun maot teh nya nu dihisab teh amal make ilmu teh tak gitu cek malaikat teh salat sok make ilmu teh salatna cacakan nu salat make ilmu cangtang tu ditarima omo nu teu make ilmu halo mata dina Quran bahasa kieu yaumala yang fa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim kieu mimitina mah teu manfaat anak teu manfaat harta tapi kan ilaman atallah biqalbin salim mun hatena salamet mah anak manfaat harta manfaat pamajikan bakal jadi nyapaatan da cek pamajikan teu ridho kuring pamajikan aya dina salaki aya dina neraka da kuring ka surga teh ladang diwurukan ku salaki itu Pak jadi anger kuncina mah mun qalbun salim urang cinta kana agama harta anak jeung sagala rupa banda dunia teh bakal nyalametkeun bakal manfaat amin Allah karim sok urang budak teh mimiti ayeuna ajaran baru mah niat pasantrenkeun memang si buduk pesantren teh tapi dah cek ajengan ge geuning buduk-buduk ge barorok oh, mana buduk barokah jurig cek ajengan ge barorok hese ya da kalau teh leuwih kieu ayeuna mah paye ya keur ngadongeng tong heureuy wae ya memen nerap bae teu kudu pesantren kuliah sing luhur S1, S2, S3, S4 beku budak teh di SY kene da loba ieuh ajengan mah nu penting maneh mah mah gaji badag 5 juta engke geus gaji 5 juta mah sugan atuh maneh teh bisa ngabiayaan ka adi maneh anu bungsu meureun mamah teh teu kudu capek usaha teh da manehna geus beungar bisa ngabiayaan anu bungsu berarti ngabiayaan budak teh lain sina kudu soleh disakolahkeun teh sina kudu mulang tarima kolot ayeuna mah tah lolobana teh kolot teh kitu
mana kolot nu hade kieu kolot hade sakola maneh teh ngan kudu cicing di pasantren sakitu hade kolot teh da geuning budak teh nama teu dibere motor mah teu ini sawareh mah sakola teh da baroga motor atuh padahal mah dibuktikenana loba kejadian anu aneh ieu Pak Kade tong disapirakeun punten nemalna budak teh gara-gara dibere modal maksiat ku urang boleh punya Android tapi tong poho ka masjid brother halo tuh menang boga HP merek cepopon teh menang naon teh HP nu anyar teh iPhone tapi karena ibadah tong monot dan nungeunna mah apa ya nu pangeunana hirup mah jelema gelo nu gelo mah teu kudu mah santri teu kudu salat teu kudu zakat pokona mah teu kudu ibadah nu gelo bahkan nu gelo moal asup surga moal asup neraka keun bae teu ka surga penting teu ka neraka we atuh tapi saur Imam Nawawi nu gelo mah bakal asup ka surga asal inung bapana Islam ngeunahnya euy asal inung bapa Islam gelo asup ka surga teu kudu salat teu kudu zakat mana dalilna dina Quran saur Imam Nawawi wa ma kunna muadzibina hatta nab'asa rasula dan nu gelo mah atuh arek ngamalkeun ilmu agama jeung nuturkeun kana dakwah rasul kumaha da otakna ge miis ngagiclek jadi nu gelo asup ka surga saur Imam Nawawi asal inung bapana Islam lain teu hayang gelo teh horeang papanasanana capek hek nu gelo mah geuning dahar tinu kotor ge dinu najis teu naon beuteungna teh eta teu nyeri beuteung lain teh gering pan gelo teh gering eta teh ata ayeuna mah pejabat ngaji santri loba duit teu boga duit boga hutang bayar juri Pak ilmuwan mah nganggap judi online teh biasa leres teh judi online nu ngancurkeun eko punten punya ieu kudu ditepikeun judi online Bang Emok ngaruksak sakumaha beungharna sok tah hese barokahna da ayeuna mah poe rebo teh aripet geuning kieu suku teh saya berjanji apabila tidak bisa membayar saya siap diasupkeun ka solokan goblok paingan budak teh soleh teh dibere duit haram kululah min nabata minal haram panaru aulabi setiap daging nu jadi tinan barang haram naraka euy utama hese kecuali tobat eureun tong kieu kajengan teh ka aing si eta nu sadar mah bakal kieu mudah-mudahan ya Allah tahun ayeuna sing lunas amin gitu lain kala nah ngulem ajengan kieu hayangna teh ajengan teh ngagitak anu kaharti ku akal anu teu ngomongkeun ditiung dilepas hayang nu rame-ramean aing nu rada galak saeutik mah teu payu deui tah panyakit eta Pak komo urang di pasantren dikeueum dijewer mun urang dendaman beak aing geus gede dikatepel guru eta tapi kan urang kalah kieu nuhun mun teu dikeueum meureun urang teh moal bisa ngajar afiah di santri moal bisa ngajar jurumiyah moal bisa ngajar sorop anger Pak kudu aya peurih leres gitu leres Allah karim ya Allah ngeuna bahkan si inget ketika maut urang bakal digeroh cik make ilmu atawa henteu lamun teu make ilmu urang bakal berat ge jaga di poe kiamat teh da geuningan ari maut mah jigah kana tangkal awi nuar nu ngora pantes nuar nu kolot kumaha nu boga awi we cek nu boga awi teh tuar nu ngora wayahna tuar nu kolot cek Allah maneh budak kene maut nu kolot maut kumaha nu boga awi da geuning awi ngorage manfaat da sok dipake iwung ini apa ini adalah iwung cek disuguhkeun ka urang Jakarta ini adalah iwung iwung itu apa iwung itu bambu muda cek urang Jakarta teh wah bambu muda juga enak apalagi bambu tua hakan taraje ku sia atuh pok ayeuna mun eueuh dasar agama hayang beunghar teh Pak ini kadukun lain Pak Ustad mun boga ilmu mah pangdoakeun abi teh hoyong barokah hirup teh ngadoa we jeung masyarakat pamacakeun yasin abi bade angkat deui ka Jakarta piraku teu barokah ieu mah kalau ka padukun abi teh teu maju wae ieu teh kudu kumaha ieu teh cenah oh gampang ieu teh jaba budak ieu teh payu-payu oh gampang cik budak sabaraha tahun umurna 40 lalaki awe oh gampang lahirna poe naon rebo matong kawin ka Sabtu sabab rebo udal hayam Sabtu udal careuh beak hayam ku careuh
goblok dukun teh ini sok cenah bang duaan ieu menyan sagede hulu ucing da cai nenen mah eueuh bulu kukus ngapung kasal umur kalur kasang batra bajamrong kala petong basura jiga kuya bajabri jiga jurik be cecekna di handap hiji nu dina liang irung korong meureun nu dina tangkal jamu monyet meureun nu dina liang bujur tai meureun aing kasih maku momong datang aing lupat mong kita jong aing siri mangga abah nyakeun cai sprite cai coca-cola cai fanta cai susu mong disuana ge cai ente nu murah. Halo Pak ya ame aya canakeun supaya orang teu caliwura ibadah ieu ngingetan ka abdi lalakon urang ieu nu can kalewatan teh aya 7 hiji sakaratul maut jeung nyerina anu kacida kaalaman teh acan acan 2 pertanyaan munkar wa nakir nu matak pikasieun 3 hudang ti kubur bari keluarga nu ngabaturan di jiji acan kecuali amal 4 ya dengekeun san sok adu hayam dengekeun perjalanan alam mahsyar nu sakitu jauna 5 dibagi buku catatan amal 6 ditimbang amal 7 nyukang dina siratal mustaqim 1000 tahun nanyak 1000 tahun mudun 1000 tahun datar kali we sapoena cek dina kitab Daqaiqul Ahbar kumaha sapoena di akhirat teh ternyata 1000 tahun di alam dunia mun dihitung-hitung we ayeuna leumpang nu 3000 tahun geus 3 juta tahun hayang menang ridho Allah mun teu gablek dosa eta teh berat Pak tak kuring ieu teh ngomong keur ngomongkeun sorangan komo urang teu ngarti ilmu agama acan pan jelas cek ajengan kieu teu make ilmu mah mardudatun latuk balu ditolak teu ditarim saur oma we nya da Kang Oni sok nyanyi urang ge kudu nyanyi di dieu teh ngan peda Kang Oni mah sok rada make keyboard da urang mah teu boga make sungut we nya urang mah saur oma teh hei boleh saja kau cintai dunia pek benghar sing benghar da miskin majang naon ngarasul lagi benghar tapi tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya sekarang atau lusa tua ataupun muda yang pasti kau akan mati juga ya yeah. Lamun lain budak ajengan miluan akademina Indonesia aing teh. Hei berbuatlah apa yang engkau suka tapi ingat semua itu kan ada balasannya baik ataupun jahat lurus ataupun sesat semua kembali padamu juga nu hade bakal dibalas hade nu goreng bakal dibalas kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati leres teh beak waktu teh kurang teh ku dunia tong munafik lah nyata beak ku HP leres teh. Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah jangan sampai terpedaya olehnya nu kasep maut nu gelis komon goreng patut. Halo Allah karim bener Allah mata geus kolot mah bu geus we geus kolot mah ayeuna mah mikirkeun kumaha sangkan budak soleh usaha tong menyerah ulah ieu mah budak diantep ari make up we sibuk ngapoe nu hejo nu beureum nu koneng geus kolot mah insap tong memek apaan naon cenah geus kolot mah insap tong loba memek emang bener mobil nun api-api momo bilang hayang bagja teh seieu ge ajengan teh jiga nu heueuh ngomong teh dajas menang meuli tina lajada berat jadi ajengan teh eta jadi ajengan jadi RT jadi pamarentah dalilna teh ieu kaburo maktan indallahi antakulu malatap alun dosa badan jiga nu heueuh tapi teu ngamalkeun matak Pak Abi mah budak teh ti kelas 1 SD kene geus di pasantrenkeun di Ciamis 4 jam ti Pamayang teh ka Ciamis teh aya nu ngomong kieu tega nepi ka pasantren budak teh leutik kene cik atuh daguan geus rada gede mah da pergaulan Pak beak panonna teh ku HP meuning papisah sementara di dunia daripada papisah di akhirat salilana cik teu kuat SD mah teu kuat meme SD kelas 1 mah atuh tamat SD pasantrenkeun da geus SMP mah beak Pak otakna geus kakocek
mata mun budak masantren ti SMP tamat SMP di lemuna kaditu mau api beneran tah wani diriungkeun sabab di remaja ini geus sagala apal kaditu jadi ningali pasantren teh geus lain jika penjara deui jika kuburan. Halo guys, ngan sarua inung bapana mah bapak budak teh geuning asa di pasantren teh kaluman heuh meuning bae lah di mawang didik ku sorang jadi lebayna kolot ngahalang kana cita-cita anak. Teraskeun ieu teh najar rempling kieu nya hayang bagja teh Gusti hayang dohir batin da teh jadi jaminan beunghar hungkul eueuh kaimanan jeung katakwaan mah sok we alqoniu goniun walau pakiron wal hirsu pakir walau gonian jalma pakir mah ye bakal dibeungharkeun hatena sanajan teu boga nanaon ari beunghar mah hatena tapi jalma beunghar harta miskin hate meusing salam dunia dibikeun harta moal manfaat saalit-alit at beunghar tara ka masjid percuma. Halo teraskeun ieu teh teraskeun. Ya Allah ya Karim palebadi mah bener rumaos abi teh ya Allah rumaos nya komo budak ayeuna diujina teh main game online mah jago ngan maca sapinah boloh belajar tajwid mah hafal ngan main kan belajar tajwid mah gagal tapi main game online KBG hafal sok da pejet HP teh game berat teuing ku eta ku permainan laras kitu da teu apal aya nama Iqra loba budak SMP teh nu teu apal Iqra opat teh loba matakan sok tes budak SMP dak teu kabeh bisa ngaji Quran nu bisa teh anu wana amrikit lain tak likit goblok geuning ustad apal ya apal jeung pidato poe ngan sok rada katalar saeutik anu lagu India nu dangdan apal geuning anu kieu hakasa koin we eta si eta mah cengir apa neng ka dia dipancatkeun ku mama nu titikna dihanap teh naon ieu teh na nu dihanap da melong beungeut urang kamu nanya kamu bertanya-tanya kapan aing teh nanya ka sia ripuh budak aing mata panghesena ngadidik budak teh Allah ku abi kabaturkeun ge teu bisa ngadidik budak da kuring teh ngaji teh 8 tahun satengah di Manonjaya ngadidik budak mah kalah muter juga blender budak teh matak cenah Pak uyah mah tara TS kaluhur ka mana budak teh soleh inung bapana soleh buah tara jauh tamurag tina tangkalna eta teh kumaha ieuna tangkalna nah geuning aya budak ajengan tapi ngacaprak hirupna teh bangor eta mah buahna beak kulalai. Halo teraskeun ieu teh teraskeun ngadidik budak teh marukan kumaha siapkeun tanagana siapkeun sumangatna halarese Pak komo ngawuruk budak RA maleutik kuring pernah ngawuruk budak RA da hoream deui aslina can liwarna can lulumpatan kudu can modal ai teh diomehan da sok dianterkeun ku indungna meureun kieu indungna teh nah teu tanggung jawab guru teh aing ngaulang-ngaulang ngomehan teu atuh da aing teh RA dibawa ka WC semprot ku keran ku aing teh isukna gering budak teh sakola matak abi mah bu jujur teu bisa ngawuruk budak leutik tong disapirahkeun sia guru RA tepuk tangan jeung grup RA tepuk tangan budak SMA MP mah SMA tinggal dicarekan cicing cukup teu bisa tinggal kalongeun budak leutik terus gitu pak teh aya budak nu muka orat ditanya kunaon dibuka orat da batur ngiringan terang teh di pasantren bawa muka orat teh doraka nah da teu diajarkeun abi mah da abina ge teu masantren oh ilmu teh nyalametkeun panona alus irung alus asik ditempo ti hareup ngan hanjakal pisan kalakuan asik jika kain atuh setan tuh si eta mah tarik kain setan guntagan teu sirikna ka dieu mah rada hebawan nah hakun naon nu geulis lobat asik nah hakun naon sajigana mangarsa asik asa aing ngajedog bapak-bapak bisa yuk kasasa tungtungna
palingan diperkosa teh eta gara-gara dibeteu-beteu betul. Kulit kelir koneng asik hun semuanya kalau edan jauh panon coklat wedan ngana atubat semuanya gap jadi runta ulah bangga bisa gunta komo jeung perdamaian eling sih teh jadi qasidah ayo punten pada kieu hayangna da urang ge keur khutbah mah biasa ittaqullah tuh kieu khutbah teh dan demina tuh kitu biasa we teu ngahaleuang keur khutbah ge sing sehat abi amin ieu teh keur nemeh kamusibahan papi doana ngaos ke Sukabumi nu berat jelema di Bandung tapi da aman da itu lepat jadi itu mabok budangna nubrak bujur naon bujur angkot mun koneng nyarolok ka abi rak potong bimbing nanti tapi lepat itu da sepuh lagi dina CCTV mun anger we amplop di Sukabumi teh dikalinyakeun dipake ngagentian beak kita minta keur kumpul-kumpul we ka dieu teh geus itu berat pak abi geda tetiasa nyarios pangantuman di piwarang ku guru sok wakilan keun pak ulah ningali abina ningali sumanget barudak sugan beuki loba anu ngaji bada magrib teh sugan teh da kudu kieu ya urang dieu bakal baralik nu jauh mah amin ya Allah ya robbal matakan bener beunghar teh jadi jaminan mun budak barodo mah ya Allah ya Karim ya Salam sawahna ge loba parena ge loba beasna ge loba teu kahakan ku tatangga beas loba da teu kadahar da seuseut ngadar beas pare loba teu kadahar daling japati beunghar namangan diuji budak bangor 2 penyakit stroke 3 penyakit jantung 4 hapur besi bae ai penyakit mah ieu budak geus teu soleh keur penyakit eueuh nu ngaduakeun budak teh maca yasin teu balener ngacaprak lajeun yasin gancang teuing tajwidna ditebrak waja'alna min baini aidihim sedang wa min hopim sedang si eta mah sedang yasin ge wa angkododoh Allah halo ya Allah ya Allah ya Allah ya Karim ya Salam salametkeun abi ya Allah tina kabodohan geuning beunghar ge teh jadi jaminan abi bakal bahagia terus nama beunghar pinter ibadah amin ai kitu cenah tad aya ngajamin bahagia nu lain mobil loba teu ngajamin mobilna ge loba nu kahiji mobil Innova nu kadua mobil Avanza nu katilu Honda Jazz teh ya mobil loba bisul na bujur genep bahagia moal mobil Honda Jazz 300 juta ditumpakan ribu Jazz Jazz au mending kena tumpat sendal capit sia bawa cager betul Gusti nu agung sok pak sing hadir mananda dina wengi ayeuna tong aya ujub tong aya ria takabur dalam ningali abi meureun abi alit keneh hayang abi teh kuat keimanan keyakinan dalamun bapak ibu boga ilmu moal mungkin sosorongot tah ka pamajikan teh mun boga ilmu mah pancek dina ukur dilejen teh kudu uyun ka pamajikan teh kudu nyaa ieu mah rumah tangga jeung sia mah teu maju tunggul pamajikan teh hayang maju milu kagak lungkung kana keusik truk salakina teh capek aing rumah teh tiba lagi pika sebelum sia teh mah aing ngobalangsang teh sia mangan sok kurang ngarepotkeun kurang kumaha aing di Jakarta teh 6 juta teh dibikeun 5 juta ka maneh aing mah ku 1 juta jeung udah dungul beak sia mah lajada jeung Shopee teh beak ku sia aing nu balangsang teh aing mah sayang mun hirup kitu teh gara-gara maneh da sia ngabalangsangkeun mah tiba lagi angger mitu teh nyalahkeun aing adi maneh lanceuk maneh gara-gara sia aing nu balangsang mah teu hayang aing hirup kitu teh aing mah geus capek rugi sia geus ku aing mah cerekeun tingalikeun RT teh nyalahkeun ka aing pajarkeun aing tara balik anger sia nu ngabeakeun duit teh geus ku aing mah maneh teh balik di kakolotan gas wah as pamajikanana setruk nya sarua ibu ge ka bapa mun boga ilmu moal kitu bukan bahu berbintang
bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati. Betul? Nu boga hati da jang naon amok-amok kana boga salaki kasep ge. Atau kieu we pas hamil teh dirongseun teh gambar salaki naker kieu. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu. Laras teh ai boga ilmu mah ditutupan orang ya. Jabatan perlu, tampan pun perlu, bahkan emas permata, tetapi cinta di atas segalanya. Anger cinta ke Allah ka Rasul diaplikasikan cek Rasul kitu ka salaki amalkeun atuh. Betul? Paingan kalau ada cari satu untukku eta cek si Lesti, kalau bisa kabarkan kepadaku untuk pacarku dunia. Bener kaptalar lagu eta, tidak perlu kaya asal dia cinta dari muda sampai tua sama-sama. Buat apa banyak cinta, buat apa banyak cinta, tapi semua pendusta. Lebih-lebih kalau sudah jaya, ku tak butuh cinta kaya dunia. Yang ku cari kasih dunia, yang ku cari kasih dunia. Bener sinen kabeh kumaha guruna. Halo, ibu boga ilmu mapa sok diantosan malam Jumaah. Bapak nuju di mana? Di jalan. Mama tos siap spray tos seungit. Ieu mah spray teh sepanduk urut nyalon kepala desa. Di sarean teh keusra. Salaki ieu bapak sok diantos urang nu make baju seksi teh nu jiga puring sangu teh. Apa teh nenek kitu. Ieu mah hareupeun salaki kalau mau sisir kerep sia eta mah. Mama kuat bapak sih buligir kayak lacan turun kutu kabeh dak kuan. Goblok siapa juga. Halo. Sok atuh boga ilmu mah amalkeun hareupeun salaki mun arek bobot teh nyikat huntu. Da dicium teh seungit. Muah. Dimarek sarek kalau makan seblak. Dicium teh bau cikur jurig. Halo. Heunya Mas Andren teh jadi ajengan jangan ngelingan diri. Lobana mah sieun ajengan mah tak disarung burut tuh aing ge di calana dah sieun leupas ngan ipis calana bae lah ngagenat seutik mah sodako. Sok Pak lalakon hirup teh urang teh panjang keneh lamun ayeuna cukup sertifikasi P3K PNS sare anak bagja jabatan luhur eueuh agamaan berat tetep eueuh agamaan kieu wae nam rarasaan bapak teh ku pagawe negeri punten ya da urang melain pagawe negeri ku pagawe negeri PNS hirup teh bakal cukup da gaji pangtinggina teh cenah di urang teh pagawe negeri cangtang tuh geuning buktina loba SK nu di pasantren ke di koperasi berarti nu mere cukup teh setelin SK rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kitu we barokah kene tukang macul teh can hurik matongna jiga sapi Mang Juhro teu nganyuk tapi di bank betul teu jadi jaminan da kuring ge kieu da teu kabeh alus amplop teh aya nu dianyuk komo jeung mau balik deui mah bisaan ngomongna teh etang-etang ngaduakeun we beda kan hatena kitu wetwew itu datang lisin goreng henteu sing sehat sadayana. Dari usia mah abi teh Pak kelahiran 83 30 tahun Kang Oni abi teh 10 tahun bade 40 abi bade 3 hiji kayak November teh pas 3 hiji November teh tanggal 20 ngaradonya neng nya loh ngan pidato mah ti 17 tahun keneh da berkat sepuh guru di huda teh jig wakilan jadi wani namahan meureun nya ilmu ge namahan biasa di Jampang Sukabumi di Banten ngalaman teu tamat pidato urang da garalak di Banten mah geuning balik kana mobil teh jebleh
naon aing teh bisa ngobrol ternyata dakwah kadit mah kudu siap jeung sagala ayeuna mah siap Cibarul atuh urang ge batur muru aing lumpat ngalaman pas sakali pidato teu tamat setengah jam jojol ke dosa naon aing maling jamu gitu tadi sakali era aslina geus we eta mah da di amplop ge dianyut inget keneh halo ibu bapak halo bade ieu teh masana kan budak bade tahun baru anyar semangat baru bade nyiapkeun bekel jeung urang jeung budak anak bade mudah-mudahan deet ijabahna ibu munnya akasalaki boga ilmu yeuh bu loba amalan mun ibu teh ungap poe ngupingkeun ajengan saminggu sakali cek ajengan kumaha ibu sing nyaah ibu teh kasalaki teh sok komo tukang nyiuman salaki mah dosa teh cek dina ukudu lijen 70 murag sakali nyium teh ngecerok 70 komo 2 kali bu 140 leungit dosa komo 3 kali ki 210 balik ti dieu teh assalamualaikum waalaikumsalam pak kah buka pantau mau naon lain pak bieu teh aya ustad sagala hidung bajuna teh jiga teh cak-cak naon da budak keneh pak tapi asa bener mama teh asa tara ka naon cenah apa nyium salaki sakali teh 70 dosa murag nah ngomong sia teh nyium aing heuh sok atuh langsung sa olab salakina tos ngahakan beuteung nyium salaki Allah karim halo pak coba gerak mun dipake ilmuna ai kukuring ge jarang dipake ngan kali-kali osok naon sababna kapungkur dibekelan ku Kiai Jaja Abdul Jabar almarhum tak kudu kieu rumah tangga teh komukeun ngarakeun inget teh ternyata pak nyanyian urang jang pamajikan eta bisa ngaharmoniskeun rumah tangga teu pira kieu banyak bunga di taman hanya satu yang kupetik banyak anak perawan cuma kamu yang cantik sanajang cek si ibu kieu lah era geus kolot era tapi eta hatena mau pakai deng teng 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 deng teng 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 deng tumpakan bae sok bapak teh keur gegero mama teh gegero mah lan di mana di dapur yuk aya gehu kanggo mama teu menta gehu ibu teh ngan hideng salaki da bunga euy da justru bunga keneh nu teu dipenta beda jeung kieu di mana diajet awas molen-molennya beda jeung anu hideng sorangan kana hatena teh assalamualaikum waalaikumsalam nuju naon pak iya nuju di jalan sing salamet bapana ngarti datangnya ye mama ieu adrai bapak ti sawah ye aya sampe kanggo mama nuju naon nuju gegero ih keur gegero teh mani geulis mama padahal caludi lin ieu mah datang waalaikumsalam nuju naon gegero wayak ieu gegero keneh sia teh naon atuh gawe salah lalaki kitu teh naon sababna da pagawean awewe mah eueuh tapakna atuh keprok si Ojo asa dibela ku aing pangheulana kieu dengekeun cenah ku sia dengekeun sia ceh eta teh kayak wong penak jeung abinya wong curhat pangheulana keprokna dengekeun halo coba mama mani geulis sakitu mama mani geulis da eureun gegero ge apa kabi kushi kabi mama apa jika sahrukan itu helikopter langsung dansa di kamar teh tuhi tu jannat meri tuhi mirajeun puterkeun mamajikan teh sah tuhi caya tuhi apeuna banaya arku cenah janu wah bate isnahi janu mama tujmera bedi ketahe dipastikan gelo sakeluarga parupa ya cenah arek gelar sorban sok atuh sorbanna mana sarang cenah wang gelar sorban lumayan we jang pembangunan masjid madrasah ya nabi salam alaika ya rasul salam
alaika ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Mudah-mudahan nu dipasikeun harta sing barokah, amin. Fi yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu Rama abdi ngiring Gusti ka sawargi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Fi yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng putra putri abdi ngiring Gusti ka sawargi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Fi yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng putra putri abdi sareng guru abdi ngiring Gusti ka sawargi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Eta ingat banyak intina mah kitu dah. Sukuman nerangkeun ge urang mun hayang daek tahajud, daek duha, nyaah kana agama tetep Pak kuncina resep heula urang kana ilmu agama nyaah ka para ajengan. Tong diruksak ajengan teh da tetep eta nu ngajarkeun urang sadayana. Terkadang kieu sok aya ajengan anu mun keur pidato teh geuning di keur mingonan hayu we hancana teh eta deui eta deui. Kunaon lain teu bisaeun sabab eta ge teu diamalkeun. Teu kudu goreng ka batur. Hudil hikmata walau minal bahawi. Aya jelema nu ngobrol kieu ngomongkeun hade tapi misalna teh punten aya ustad geuning seueur aya nama nu teu dikopeah teu kudu goreng hate teh. Lah si eta mah teu kudu dengekeun huluna ge teu dikopeahan ulah eta teh. Poek hate teh ngan meureun ari urang mah da guru-guru urang nyontoanana ngahormat ilmu teh dina akhlakul banen kudu make pakaian anu layak dan nu disanghareupan teh lain koran ilmunya urang mah dikopeah we minimal. Jadi mun aya jelema nu dikopeah nepikeun ilmu teu kudu lah manehna ge salah poek si hate teh. Ngan lamun urang bade ngaosapina kitab wayahna we Pak minimal disarung di koko di kopeah mah ulah bubulucunan dan nu disanghareupan teh Al-Qur'an jeung ilmu agama. Kartos itu kartos singnya jadi ngadidik budak teh sabenerna mah lain kewajiban ajengan lain tapi kewajiban ngan kolot sibuk neangan duit teu aya waktu jang ngajar bud kulantaran teu aya waktu jang ngajar budak maka budak teh dititipkeun ka kulantaran ustad kadiripan budak batur maka ustad waktu jang neangan balikan deui sok bareng jadi ngadidik budak teh kewajiban kulantaran kolot sibuk neangan duit maka waktu jang ngajar bud kulantaran waktu jang ngajar budak maka budak dititipkeun ka kulantaran ustad kadiripan budak batur maka ustad waktu jang neangan bayar
Manya ajengan rek sinang ngiridit ke Jakarta. Wah, ajengan tepi duit. Pi ari eta listrik kudu dibayar meureun Bu. KBG anger makomadin ila bilma. Agama moal ngadeg tanpa aya nahar, sok doakeun Bu, ieu wang gedekeun ieu pasantren. Ieu teh pasantren. Punten pangarsa tong aya santri kalong sok teu ngeunah. Kalong mah teu masantren. Pokona mah nu ngaji di imah di luar jauh eta ge santri titik, betul tuh. Sakitu mun teh abi mah moal aya leuwihna mudah-mudahan abi sing sehat amin. Ayeuna ngabingbing parade angkatan ku abi dipimpin jadi tiap angkatan abi angkatan 17 dipimpin pangpayuna sadayana mayun ka dewan kiai tadi teh widi heula cing tere konser heula ka kawalu sakedeung mudah-mudahan abi nu naon disampaikeun di dieu sing manfaat kanggo bapa teu tadi ge teu robah sing bangga cicing jeung ulama alaikum bimujalasati ulama enjing urang teh beuki sumangat deui neangan ilmu teh Hek ibu anu teu asa tena beuki leuleus ka salaki. Salaki nu galak beuki bager. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamda yuwafina ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li wajhikal karim wa limi sultanik. Khususon kanggo abdi sadaya nu hadir di tempat ya Allah. Allahumma aglina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah hapunten dosa abdi sadayana, sehatkeun dohir batin abdi sareng pun anak sakeluarga, jauhkeun abdi tina balai dunia jeung akhirat, sehatkeun dohir batin abdi, mun abdi pupus sing dina kayaan husnul khotimah. Bi barakatil fatihah wa bi muzzatil fatihah rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan aya manfaatna. Bade dihapunten ieu dosa abi moal puternya bisi rada galak saeutik da urang Cipatujah mah rada galak ngan ngalaeu lagamna ka mana sih ya gitu. Kita nyebut ge mun nyebut goblok ge moal peuting nyeri hati teuing da ngalaeu. Are ka mana maneh nya nya gitu. Aya mobil jeung mobil tabrakan jeger, urang pamaya mah henteu. Mobil jeung mobil tabrakan jeger gitu anu. Tak suara klaksonnya di ditu mah titit gitu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di gelombang yang sama sing sehat sadayana. Buah tomat buah putih tamat kutumayang dina ari-ari abi rek balik ke pamayang kade bere adrahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.